Nah ayeuna urang bade ngamomole kebudayaan baheula. Masih nya, masih baheula. Masih baheula. Ieu mah uih ka tahun sabaraha? Kang Abdul, Kang Jo? 80-an. Dulur-dulur, sebelum video ini ditonton, jangan lupa di subscribe dan like. Tentunya di share ya dulur. Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur. Sampurasun. Sampai. Rampes. Aduh. Dulur-dulur kaleresan urang ayeuna nuju istirahat. Nah ayeuna uih deui sareng tilu pemuda Baheula. baheula kukeun. Baheula kenanya. Iya. Dulur-dulur kemarin kan atau snow namina kemarin teh permainan segala rupi lah. Nah ayeuna urang bade ngamomole kebudayaan baheula. Masih nya, masih baheula. Masih baheula. Ieu mah uih ka review ka tahun sabaraha? Kang Abdul, Kang Jo? 80-an lah kira. 80-an. Sarua lah berda 80-an lah ya. 2000. Oh, 2000. Unyu-unyu. Milenial. Zaman dia, zaman all ya, zaman all. Kembali. Nah, ayeuna teh urang ngabahas tentang jajanan. Jajanan, Baheula. Mah pasti dulu-dulu ge naon namina teh kangen. Kangen ya. Sono Manawi tiasa ubaran, tiasa mengobati kerinduan kepada jajanan yang dulu. Nah, tetapi sebelum urang mulai kasih 5 detik we kangge subscribe. Pami anniversary dengan 1 2 Bila 3 4 5. Oh, terus itu. Terus 50.000. Kunaon? Yo cicing wae siga nu barusu maneh. capek kayaknya jet lag. Jet teh. Ngesi mana mana dulu? Biasa di luar negeri. Kalau beli. Jepang deh. Oh, Jepang. Wah, Oh, Jepang Jepang. teh eta lain anu negara ieu. Naon? Kincir angin. Lain bro sama. Nah, udah tah. Jepang mana? Oh, kanyahonya. Kanyaho. Cing di lembur mah gitu tak kuleun. Lamun dikit angin mata mulur negara Belanda. Holland. Kapungkur menyebutna Walanda. Walanda. Gitu Walanda. Iya. Nah, ayeuna anu ngawita naon, Ci? Hit mana boga naon? Mana bukan Abi naon? teh. Enak kahit, aing kahit mah nya apa? Mana kahit mau. Abi teh amang ke pasar. Asa yang jajan, jajan mendakan kieu. Terang telur kieu. Nah, Lur. Nu kieu teh coklat. Coklat. Oh iya, wah masih aya kena ieu nu kieu jalan nu kieu nya. Tapi teu lumer ya, guys. Ingat baheula Lur ieu urang keur zaman SD Lur. SD urang. Kurang macam lahir Udah berarti. lahir di nyawa. SD ya SD baheula. Pemain, euy. SD ieu. Lamun murid teh sak langsung di ieu langsung di naon dibeakeun. Oh, cobaan lah tuh. Ulah. Cobaan atuh urang hayang. Urang Ieu naonna ieu naonna ieu. Senok. Oh, aya senok. guys. Aya senokan. Lucunya senokna. Mulai. Ini cobaan mah. Cobaan. Hei, nuluhur. Goblok. Aduh. Cobaan Lur. Iya. Pamungkaskeun anjing romantis. Rek duapan nih kurang bae tuh. Kan ngawapan kalian ka ieu wae. Hese euy bukan aku mah apoh deui baheula ieu teh. Kumaha mukana euy. Enggak bisa mana mah Lur. Bisa sekahit lah. Kain mah. Oke, wah itu. Bukain mana ya itu. Kan hese. Tojos. Oh, sambil nungguan, tong subscribe, like, and comment, oke? Pokoknya loba-loba nanya. Colok, nah coba. Kita, lumer. Cobanya. Benar tuh Lur. Wah, si kain bener coklat. Coklat. Gak dodol. Sama jajawanan coklat kadodo. Jawab. Gimana ya? Cobaan atuh. Orang kerja teh enak deh menurutna. Waduh. Orang udah roki mas dia atuh. Syarat kan dia. Syarat. Aing baheula sudah. Sampai bala mah kerja mana tuh emang geus gede atuh.
Suwerenya. Suara bosan orang. Cobain, guys. Coba. Ingat zaman dulu waktu ngurek. Urak, mana ada coklat urak. Ih, belutna ge menang nu segede kieu kan. Geus lah geus atuh. Ayo naon deh. Ah iya yuk. Nah, Tahu gitu. kalian tahu nggak ini? Eta anu permen naon? Coklat deui wae lu. Coklat. Aduh, coklat. Tahu nggak? Pada permen itu juga permen eta anu warna-warni. Lain tak urang mah baheula cik. Ya mah kacamata lin. Ah bener. Geus beres. Kacamata. Oh, Bener. Kamu juga coba. Bener. Tiga permen. Jadi lu baheula nya aya baheula mah da jarang kaulinan teh nya tanu kieu ge dimanfaatkeun baheula mah tandana cerdas. I am the one, the way your son don't need a gun to Taknanya bener tuh. Jadi geus bea ieu nya Kang Ujo nya TTM langsung dia ke kecamatan. Oh, iya. Bari ulinnya mau pedang-pedangan kan. Iya bener. Kudu dicobaan rasa coklat sarua ieu mah. Ini lawan deui. Ah, yeun. Tak baheula mah keur usug ieu dengan Mario Bros. Sok disanguan urang kudu gitu. Bisa nguan nu kieu teh. Cobaan mah? Hah? Cobaan. Iya. Aduh, mukana teh segitu ngetrek gitu. Coba ya. Tiga ranginan kan jelas. Cek coba. Banyak. Aduh, rasanya. Prosnya. Aduh. Nah, itu kan Cik, adul, adul. Coba. Oh, iri snack. Kayak kena kieu. Nah, ieu tanu ieu mah ieu. Tah, ieu mah Kang Ujo, cenah boga sejarah baheula. Kang Ujo. Naon teh? Naon ieu teh? Oh, eta mah Nogat, noga nya. guys. Noga masih aya kene noganya. Noga. Sejarahna kumaha Kang Ujo. Jangan make supnya. Gula eta mangga sup baheula. Gula make suuk. Gula mangga sup. Oh, jadi kieu nya ditentep-tentep. Cita. Oh, ditentep. Baheula urang kerjaan urang ke SD. SD deui wae Kang Ujo. Nya keleutik lah SD. Udah tahu sabaraha Kang Ujo teh. Urang SD tahun sabaraha? Tahun 8 Wah, Dua. ini diskulut 82. Tangga urang C4, nah kan pada sok nyinan noga lu. Cempat C4 teh boga di mana? Ya kan yang enak cempat. Tahu semua nang C4. Cepat teh adina K3 nya. Sa? K3. Ah ini sama tuh. Cempat. Cempat. Cetilu meureun lain katiga cete. Kan gede di Jakarta. Cobaan mah. Oh, coba. Cik coba kumaha noga rasana anu beda aja. Jeung baheula Persediaan masih banyak. Yang sare Kang Ujo. ulah sare. Oh, ulah sare. Ulah sare. Noga lur. Noga kacang. Tinggal ieu lah Kang Ujo. Jiga ieu nya jiga mana teh? Pink. Alah, Kami ingat cempat. Beda sa cempat. tempat itu kan kita tempat itu. Kurang aya. Nah. Lah mana bieu? Sigeuleun. I like noga. Ayo lihat noga. Jadi, Makanya anak roda kudu darah noga ya. biar Mana tadi belum ya? baginya Ah, si beki amis orang. beres. Naon deui sok aya naon deui lah urang mah. Tah ieu teh Pakai itu. Oh, Ah, teh nu kieu. Tah, ieu mah. Serius. Iya. Naon itu permen karet lagi. permen basoka. Nah, tukangna aya tah. Lain endorse-nya, tapi mun Yosan mau endorse silakan. Ada di deskripsi entar. Tukangna. Misterius eta lah. Eta Oh, Google-nya kan pun hurufnya. Cenah jadi ngumpulkeun huruf. Yusun huruf jadi Yosan. Aduh, ngumpulkeun. Kan
terang menang-menang orang di Barang bawah. menang kurang. Jadi nu hese teh huruf naon ieu teh? Huruf N. Oh Yosan N. N. Aing menang ini. Bahasa nama unboxing. Bahasa balak mah. Bang lama nyala dibuka we gitu. Adik lain. Eta Huruf A, orang O, A, O. Ogo ya. Ogo. Aya jangan lupa subscribe, like and Si kurang naon urang. Ogo. Sarua urang ge euy. Oh, di wae kamu tuh dia. Ogo. Tua we. Oh. Kabeh Oh. Ah, oh. Tapi bisa eta aya tatoan. Dipake tatoan bener. Tatoan. Soalnya ini kurik euy. Makan kiri ya? Mau ke kiri aing mah mun satu kudu warna bodas. Ampun. Ya kan eh? Lobakna. Oh, makanya. Wah, aja itu yang baran tarindu. Tah, mun baheula mah mun manggih heuh dadaharan kieu asa atuh kacida anjing. Susu Udah dicayan atuh teman. bisa langsung di kieu. Asli. Amun aya nama milsex, kitu nya tah baheula mah nu kieu. Tah, sok rek cobaan mah. Oh, tuh ieu serebuknya. Lah tuh Yang coba. apa cenah jerona kumaha? Coba dulu lah. Jerona unggul Oh, jerona. dulu. Tah. Jerona teh Jika ieu jika gak naon. gak tahu. Bisa intel. Ayo ulah. Temenang lu tambah ya. Oh. Goyang mama muda, mama muda. Oh, ya kena jadi. Ah, Akhirnya terakhir euy. Nu kieu teh ngaranna kue kancing. Kue kancing ya. Masih Kue ya kena kancing. Jadi baheula mah mun ukur boboran menuju Idul Fitri, tanah kelar teh pasti anu kieu lur. Bener teu? Aya we di Kang Ujo. Orang masih yakin ya harus. Ayanya. Yakin ya kan. Nah bener, urang oge di lembur aya nu kieu. Terus nu kieu mangeunna pokona nama endol tah. Nah, biasa nama urang baheula dahar kieu. diwapkeun tuh. Biasa pakai diri lagi tuh. Oh, iya. Kita melapar. Lapar. Mana lapar apa? Naon? Lapar. Tah baheula mah jadi kan kieu tah. Betul guys. Ya Allah luhurnya. Lalu Biasa ya tuh. Ada harna juga. oh tak Sarua, sarua Yosan Yosan buat produk Yosan kalau mau endorse silakan ya hubungin terada di deskripsi ya. Tos gitu lur painten non jajanan. Nah jadi lur jajanan baheula teh tos gitunya tapi lo bakene sih sebenarnya mah kurang teh neangan mie padi mie Anak mas. Anak mas. anak mas terus non deui Gulali ya. gulali tah urang teh can manggih euy. Bandros mah ya kena nya. Baru saya kene tapi ke selanjutnya nya lur oh iya tiluan tilu pemuda baheula arek hunting neangan tukang dagang nya Doakeun aya si kene doakeun si Ceng tapi mun dulu aya komentar naon jajanan baheula komen we nya komen. jadi nu bade disangemkeun Sedap gitunya. Pesan-pesanna kumaha ya? pesan-pesan atuh Bang Ujo Sok ya tahu lah. di abdi dikahit Dikahit deh mau. atuh urang asa kita tadi gocoblak wae euy Naon kan. oh jadi Sunda apa Indonesia ya pesan-pesan Sunda aja. Kurang arek nyobaan pesan-pesan Sunda anu kolot baheula. Sok coba di. Anu lemes. Nah, coba didungikeun Kang Kahit. Yakeun kalawarti urang teh sadayana kedah ngamomole kabudayaan Sunda. Laras. Bohina margi ai kebudayaan Sunda teh eta paminten anu urang janten tumbuh dewasa. Ya memang seueur kebudayaan teh nya Boh tina makanan, boh tina pangulinan nya. pangulinan segala rupana nya ieu mah patepang sono lah sareng jajanan kapungkurnya jajanan anu
tahun 80-an paling lah gitunya. Panginten di dieu seueur pangintennya anak-anak kampung nanya nah sareng kangge murang kalihna ye kan aya nu tos gaduh murang kali. Mun baru dak tahun 80-an teh kenalkeun lah murang kalihna tak kapungkur apa mah sareng emak mah jajan nu kieu gitu nya gitunya gitu janten arun gitu panginten nah panginten ka sepuh-sepuh ka guru-guru ka sepuh-sepuh urang anu tos ngaageunkeun urang panginten atur nuhun sakeacana kapungkur nuju alit atau biasa dikenalkeun sareng dididik di jajanan nu kieu nya salam hormat kasadayana bade anu sepuh bade anu sababadan bade anu sahandapkeun salam hormat di tilu pemuda nya atau sekitunya tong hilap subscribe sabret orang Sunda orang tah euy subscribe ya tong hilap subscribe like and comment tilu pamuda baheula nya nah pastilah aya video selanjutnya ya dadah Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.